lamun urang kuari dakwah kiai naga kiai wawayagon kiai nu kuari wayah dibere duit sorana gede teh dibere duit belaga muriang tapi jaca kula masa kieu mah alhamdulillah maksudna sanajan dilarang tamuludan ku Muhammadiyah ku Persib tapi terus di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Komo, Tangerang. Wah, musola ieu muludan, masjid ieu muludan, sanajan beres muludan ribut banyakeun sesa. Tapi tetep muludan. Teu bisa ditahan. Wahabi anu asup ka Tangerang geus bingungeun aing kumaha carana ieu. Kiai diberian kitab jaka kula ge aya nu mere kitab muludan bidah segala hal bidah dideleuhan ku kula lantepkeun bidah tinggal bidah sabodo teuing citak deui ku sia kitab da sebarkeun moal bisa sebab naon sebab di urang mah ieu nu dakwah baheulana Syekh Maulana Hasanuddin wali Allah anu dakwahna baheula Syekh Yusuf wali Allah nudak bahana baheula teh ieu teh Syekh Mansuruddin cikadueun wali Allah ngandelkeun dakwah Ki Fudoli anu masih kene mengakar sanajan kuari dirobah ku urang marhaba di marhaba kena anyar atuh bisa mah bisa bae jeung ngeunaheun mah balik deui bae ka marhaba baheula sebab naon nang wali baheula hese lamun geus nang wali mah anta fi kulli jamilu ayo robah pun kuari atuh bisa bae ngeunaheun marhaba ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaba ngeunaheun jol bae aya kolot marhaba ya nurul aini marhaba eleh ta marhaba nu tadi tadang wali hese dileujitkeun nang wali mah wajan teh dileungitkeun kajian gini kumaha ge henteu jore marhaban nu kuari tapi ketika urang ngadengekeun marhaban nu itu hate lain deui marhaba cerecep ka jero hate marhaba nu kuari mah marhaba teng tong teng marhaba teng tong teng tet salah tuh ya gitu-gitu kene ngan beda Banten lain deui begitu urang ngadenge marhaban baheula urang teh lain deui elap-elapa ko lain deui kadengena lain sora urang sora baheula eta teh wali nyulusup ka urang yahu lamun ditanya yahu naon teu yahu ente jarah baheula anu ngamasalahkeun qala al badrun alaina ade qala al badru ribut nu badrun jeung nu badru ribut hoi sia ulah badrun aya alif laman badru hei aing mah badrun sebab aing mah ti baheula aing badrun aing belajar teh badrun baheulana geus aing mah badrun bae sia teu ngaji badru qala al badru aya alif laman manya aya alif laman gede tanwinan salah sia teu bisa aing mah deuk salah deuk henteu nang ti guru aing badrun ribut badrun jeung badru datang ka kula
Ustaz Darata. Coba kiai ribut di lembur. Badru jeung Badrun. Ikulah ya selain seri tunggu apa. Aja ku lagi tempat bisa kan ku lagi. Boleh tempat bisa. Cakulat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kumaha hukumna lamun orang Kristen main film peranan nyaritakeun hukum Islam, maca 2 kalimat syahadat jeung ngucapkeun la ilaha illallah, hukumna nyebut lafaz Allah. Kumaha hukum, apakah Kristen eta asup ka Islam, apakah henteu eta Pak Kiai? Mohon penjelasan Pak Kiai. Henteu teu asup Islam damah. Bab Islam mah syaratna hiji kudu bil qaul, kadua kudu bil i'tiqad. Syaratna mantap kudu ngaji ge nyaho. Diunggal kitab dicaritakeun jadi qaulun wa fa'lun wa i'tiqadu, ucapan, pagawean jeung tekad karak asup Islam. Ya, minimal ucap jeung tekad. Lamun aya jelema ngucapkeun doang teu nekadkeun teu iman, ngrebek bae di neraka. Can iman teu positif nya. Nu penting iman. Percaya. Ukuranna kumaha? Ukuranana cek Imam Ghazali mah lamun aya jelema maca 2 kalimat syahadat ditanya saha pangeran? Allah. Saha Rasul? Kangjeng Nabi Muhammad. Pun sakitu. Sakitu beta mah. Can boga tekad soal kadituna can boga tekad ngan sakadar nekadkeun pangeran teh Allah, Kangjeng Nabi Muhammad Rasul Allah. Pae iman salat biasa. Di akhirat surga. Ini sakit. Jelema boga tekadna sakit. Iman. Iman teh aya nu dididikna ku lingkungan keluarga, urang tileletik geus nyaho pangeran Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Urang geus nyaho sanajan tilok salat. Nyaho bae geus pokona mah. Heulanan nyaho tahu. Aya nu dididikna pangeran teh aku pendidikan pesantren karaknya. Aya nu dididikna teh ku pergaulan muasyarah. Horenganan Kristen babarengan jeung Ki Haji ngabebaskeun tanah di Kendal ka ditu. Sumarekon Ki Haji diajak nyaloan di luar eta nyana ngobrol-ngobrol agama, mikir Kristen teh berarti pangeran mah Allah, nyana asup Islam eta dididikna ku pergaulan. Ieu beti balik malah Ki Haji asup ka ditu. Asup ka ditu lain itu asup ka dieu. Tah ieu mah pokona mah asal tekad bahwa pangeran teh Allah, Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasul Allah, sakitu bae heula iman bae heulanan. Adapun engke kadituna kumaha kaayaan pribadina di akhirat. Namun kakarak asup Islam doang manehanana atawa karak balik doang kemudian boga tekad kos kitu surga. Lamun lila masana ti nyana iman ka Allah teh derderan ka dieuna datang ka umur 5-60 tahun di jero ngeusian umur di eusian aya mabok, aya zina, aya judi, muludan milu biasa. Rajaban panggedena nyana nyumbang ka masjid biasa, ditimbang lobaan mana.
Waduh, lobaan keneh gitu bagus. Berarti kateplok nu itu surga. Ternyata barang ditimbang ngageser seetik truk. Wah, ku korupsi. Neraka. Gitu tahu. Yes, tata urusan peran seorang aktor di film hanya heureuyan lalagaan maca 2 kalimat syahadat can Islam. 2 Pak Kiai, saya mau bertanya, di tempat saya akan didirikan sebuah hotel berbintang. Mantep ya, yang lokasinya berdampingan dengan pemakaman umum. Nah, itu tamaraga kubur katanya. Karena saya sering mendengar surahan Pak Kiai dari sekian banyak masyarakat, saya termasuk orang yang menolak dan tidak mendatangani izin tersebut. Tetapi dari pihak pejabat seperti lurah, RT RW, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama sebagian besar mengizinkan berdirinya hotel tersebut dengan dalih jika diizinkan pihak hotel akan memberikan kompensasi dana untuk kepentingan fasilitas umum seperti pemakam umum, tanah wakaf, dan sarana umum lainnya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya uang yang diberikan dari pihak hotel untuk kepentingan TPU? 2, bagaimana hukumnya orang yang mengizinkan berdirinya hotel tersebut, terutama masyarakat yang awam terhadap hukum? 3, bagaimana hukumnya para kiai atau ustadz yang mengerti hukum tetapi tidak berani menyampaikan di hadapan masyarakat mengenai halal dan haram, yang lebih bersikap diam? Mohon penjelasan bagi kiai atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Tertanda yang bawa ini adalah orang Binong Curug. Urusan hotel beda jeung urusan gereja. Gereja mah jelas fungsina adalah untuk beribadah kafir. Ari hotel mah tergantung fungsi. Fungsina hotel teh jang naon ye? Apakah jang ngendong doang hotel teh, atau disewakeun jang sekadar kitu resepsi gedung, atau memang ieu hotel teh multifungsi? Musyawarah didinya para seton-seton, kemudian marabok atuh didinya, kemudian judi didinya, bahkan untuk pelayanan gitu seksual, cara nelayan di Jati haram. Urang tanda tangan haram, mengizinkan haram, cukup insyaallah jangka neraka mah nanda tangan eta bae. Alhamdulillahirabbil. Cerita rincian hotel kos kitu tah. Tapi urang kuari menyaho bahwa fungsi hotel di mana bae ge 90% fungsina hampir sarua jeung nelayan Jati kos kitu bae. Kos kitu bae di mamana ge mentek aya jelema gagah jasa, tanahna dek dibeli di sisi jalan, tanya ku nyana, untuk apa? Untuk pertokoan silakan ceknya nanti. Untuk usaha-usaha lain silakan. Ternyata izinna jang hotel 7 turunan ku aing mau dijual. Kajen aing mah teu ngadahar di dinya ge. Eta Ki Haji hebat jasa eta Ki Haji. Pohara mau dibejakeun ngaranna. Moal bae kajen ku kumaha ge. Tah eta istimewa. Moal aing mah. Jan teu kalaparan teuing aing mah. Keur carita teu boga mobil ge aing mah kajen. Ngan moal dijual ku aing lantaran jang hotel. Beuh, tambah hebat jasa. Cukup jangka sorga ku mempertahankan eta bae. Masya Allah. Jadi dia fungsina bae soal hotel. Eta keur secara rincian ngan keur carita digebotkeun. Eueuh nu beres atuh hotel. Hotel HI 6 lantai ke bawah normal, 6 lantai ke atas tidak normal.
normal teh fungsina teu normal. Kula pernah jadi pengawas di dinya baheula teh. Teu beres. Teu beres. Chandra, Hotel Chandra. Oh. Eta teh 4 lantai ke bawah normal, 4 lantai ke atas teu normal. Hotel Merdeka. Tiga lantai ke bawah normal, 3 lantai ke atas teu normal. Ji, emang kumaha gitu. Perhotelan teh kos gitu. Tamu di Bandung, tamu di Tasikmalaya, di Ciamis masuk Jakarta. Dibere lantai 5 ke bawah. Jauhna naon hotel biasa-biasa bae. Heuh, degungkeun uluna. Jauh ka nyaho. Lempang sia ka luhur coba ge. Wow, teu make sempak-sempak kaca. Jelema di kacaan di luhur mah, diputerkeun di luhur. Sekali-sekali ulah. Ajur negara Indonesia teh geus ajur jasa lamun kudu kukula dicaritakeun. Nu mantak lamun urang hayang nyaho jerona Indonesia ulah cicing bae di kebon, ulah cicing bae di imah, lempang ka ditu. Dakwah teh deuk datang ka mana kula moal bisa nyaritakeun lamun can euleuh. Aya kitu mah kiai cenah ka ditu beureut. Tah urusan aing teh mah ka ditu mah. Kumaha aing bae atuh. Jingan aing mah nyaho bata kos kitu. Datang ke hiji tempat di bar lantai sekian mau dicaritakeun ku kula malah kadeuleu aya sababaraha irung lurah di dinya beneran ini lain lalagaan aya sababaraha irung lurah dideuleukeun we ku kula buka calanana dibukaan ku pelayan-pelayan Masya Allah emang kumaha gitu ya di Indonesia teh nu matak ajur jasa di Indonesia sarua aja Hollywood. Emang Hollywood di mana? Tak ada ke Cikupa. Rusak biasa. Dibukaan ieu teh awakna teh bajuna nyana nyender lainnya na bae sebobor. Wow, puluhan ratus. Dikenyotan awakna. Geus balik caritakeun terus nama geus. Indonesia. Indonesia seperti eta lah hotel teh kos kitu. Lompat ke Irak di hotel aman nanaon lempang ke Iran nanaon mulus sare bae Masya Allah boro-boro sekelas Jakarta sekelas Bandung kota gede Surabaya kula pernah cicing di Banjar kan loba penginapan hotel lah ketat luar biasa hanya KTP hanya surat nikah lamun aya anu gitu pasang-pasangan hanya surat nikah Banjar itu kota ya Banjar mah atuh perbatasan Jawa Barat jeung Jawa Tengah eta loba penginapan lantaran disebutna eta teh daerah atau kota tip lantaran kota persinggahan Jawa Tengah Jawa Barat singgahlah di dinya nu mantak kecamatan terrame sa Indonesia adalah Banjar. Wow, bus anu ti Jawa Tengah didinya, bus anu ti Banten ti dieu ti Serang Pandeglang, eureun Banjar. Loba bus didinya mah, padahal kecamatan Kuari dijadikeun kabupaten. Taha, eta penginapan loba ketat lantaran hanya sebatas kecamatan. Tanya KTP, tanya surat nikah. Okos heueuh. Nyawa sia kos heueuh. Berarti henteu teh jerona mah. Atuh bebas bae ka ditu mah formalitas doang tah mah kos kitu mah. Jalan tukang set nu beureum. Asal dibere. Masalah. Dia tuh hotel memang kos kitu jangan hotel. Kos kitulah Masya Allah. Nah, keur carita perhotelan. Boro-boro eta Banjar. Yogyakarta mah geus lain kelas hotel losmen. Kelas losmen Yogyakarta mah ya hiburan ke Yogyakarta hotel terbooking.
losmen beak kabeh di Yogyakarta mah dipakai kos kitu disadiakeun losmen nu mantak di Yogyakarta kuari kena musibah deui bage ngin beliun 500 imah di Sleman kuari tah minggu kamari wek anu luar biasa sakumaha peuting atuh losmen bae kos kitu tah gara-gara nyaritakeun hotel acak-acakan ka losmen tah beak kabeh teu kudu di losmen teu kudu di kawasan di kawasan Pasar Kemis tanggung jawab lurah Pasar Kemis jeung camat Pasar Kemis nyangakeun sadaya-daya supaya jadi arena raka kabehan kawasan emang aing teh nyaho ye sagedeng deui tahun baru kondom ambalaya di dinya eta teh operan ti Citra pusat nama di Citra di ditu ajur-ajuran aman puri mah eta cerita izin hotel dan nu bagus wa ulah lantaran fungsi teh jauh ti urusan kos karar itu kula cicing di Garut lila genep tahun masantren hayangnya ho sebab hari teh jadi intel coba ka Cipanas wah acak-acakan di Cipanas emang kumaha Garut boga Cipanas aya air panas hotel dibangun kemudian atuh naon gitu ngaranna teh jang lolonja teh naon ngaranna kos kitu jang lolonja renang naon ngaranna kolam renang dibangun nu umum nu khusus dan lain sebagainya Cipanas nu datang teh mayoritas Bandung Jakarta eta kumaha di Cipanas asal orang peuting bae jam 8 aya nu datang Pak butuh simbut henteu sugan kula mah simbut normal sial cok urang butuh atuh simbut mah jatiris saya ka dieukeun aya dibawa aya gincuan simbut Cipanas eta Masya Allah bupatina Ceng Pikri eta teh acak-acakan negara Indonesia ieu keur carita acak-acakan ulah sok jadi pemerintah pikiran nu kos kitu emang kumaha ya Allah ya Rabbi Cipanas coba datang ka ditu buktikeun datang ka ditu boro-boro jelema anu henteu make kopea nu make kopea bae jam 8 jam 9 datang ka urang Pak butuh simbut henteu Pak sing hade ke besi bapak ka ditu 2 simbutna ajur-ajuran negara urang kudu dibejakeun mah Masya Allah tuh tim mimiti kelas hotel jang naon lain kos kitu losmen bae ge kos kitu boro-boro eta di Citra ngampar geus teu ka bagian losmen atuh tah bangunan-bangunan nu can dieusi nu kosong eta teh dipake ku setan ngarupa jelema atau setan kasurupan ka dinya nyuruh ka jelema tuh eta kumaha ajur-ajuran geus minimal jang urang nyalametkeun urang geus acak-acakan di Indonesia mah nyalametkeun urang ulah tanda teh aing mah bisi teu salamet jaga di akhirat adapun haju jadi bae los ka dia tuh sabodo tah nu ngizinan aing mah teu titik geus ulah ilu pusing beres geus sakitu ge jang nyalametkeun awak sorangan teh jadi lurah di pakotaan riweuh ieu ngaranna pakotaan daerah pos urang di kampung Onam rada deres kampung deket Cibatu Tegarut ieu leuwih goong ta eta teh daerah Bapak Kolot anak kula atuh mitoha berarti daerah Bapak Kolot dibangun sebuah gereja di dinya ieu stasiun leuwih goong tadi dieu jelema orang Batak awalnya bisaan jasa bermasyarakat ternyata nyana gitu meuli gedung didinya letik kebelah diana dipungsikeun jang gereja di kampung mah babari musyawarah kokolot geus musyawarah mui didatangkeun jam muina bermasyarakat siap cek muina berangkat ke kabupaten minta ditangani cepet poe eta berangkat isuk langsung dieksekusi tidak boleh diajur tuh di kampung mah kos kitu
nyata tamatah daerah bapak kolot anak kula terhirup kene lurah daratang KB sapoe doang poe eta berangkat ke kota Garut usul ka MUI ngarespon langsung ka bupati langsung isukna dibubar di urang sebab naon geus diloloh kebo dalam geus diloloh kebo geus teu bisa kukumaha geus diloloh budak kuari bagan teu nyaho ngaloloh kebo teu nyaho budak kuari ini pake lolohna naon teu nyaho kena ngacai datang ka ngacai kebo diloloh teh ka ditu da geus teu bisa kukumaha di kaluhan di titah gawe geus diloloh ieu ge bangsa kiai-kiai nu geus diloloh mah tuh kitu bae ditarik bae geus pake dadong ai kiai mah kiai bae cek lurah teh eta mah hadena lain lurah komo lurah kiaina bae gos kitu keur carita acak-acakan moral nu mantak urang ngaji ge yu urang babarengan perbaiki di tengah-tengah hiruk pikuk negara Indonesia nu dasar negara na lain Al-Quran urang kudu bisa nyalametkeun awak urang janu kukumaha ge bakal paeh urang ge bakal paeh tanggung jawab setelah paeh sing ade batur aduk-adur abra ulah mikiran batur urang bae heulana cenah batur geus ngareridit aing mah jancak ulah mikiran batur berarti batur nu ngridit geus boga bagian neraka manya orang dek mimilu ka ditu tinggal kitu bae hese-hese da cenah aya kiai ge nu ngameunangkeun rombongan ka narakana jeung kiai aja neraka mah teu anti ka kiai henteu teu jasa mah loban kiai di neraka mah ana ye gara-gara hotel tah urang diajak berpikir kana lalakon baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam kitulah Al-Qur'anul Karim urang ge kan di lembur sok dongeng ngadongengkeun zaman bapak kolot urang ngadongengkeun zaman uyut urang ngadongengkeun zaman urang diserang ku Belanda ngadongengkeun zaman Jepang ngadongengkeun zaman Rambosa dongeng urang diajak dongeng kuari eueuh dongeng kabari zaman kula leutik mah nini sok ngadongengkeun ngeli murtil sing jelegir sing jelegu tengah-tengah ngeli aya anu kena murtil bolong awakna masya Allah ketika ngeli terus tiara terus cicing di gerombol masya Allah eta teh memperjuangkeun negara nu gugur di medan laga aki urang uyut urang nini urang kadang-kadang anak nu budak lah masya Allah tidak terkecuali nu sugih nu susah paganten wayang ngeli bae terjadilah merdeka orang dongeng masya Allah dipimpin ku Bung Karno satu suara Bapak Proklamasi Indonesia proklamator Bung Karno Pohara dicintai dikagumi oleh bangsa Indonesia dengan kegagahan kecerdikanana dunia mengakui keistimewaan Bung Karno Amerika Inggris Belanda Swiss wabah masuk negara Timur Tengah satu suara Bung Karno
hebat luar biasa. Terus kebelah dia kudeta. Lanjut Soeharto. Urang kazamanan Soeharto. Kos gitulah zaman Soeharto. Naik Habibie. Sakedeung sakicep. Lanjut langsung Megawati Gus Dur. Kos gitulah zaman Gus Dur. Lanjut zaman SBY. Lanjut zaman Jokowi. Urang kos kieu zaman Jokowi. Nang Allah kabeh ge nang Allah. Ulah bingung-bingung nyaritakeun ku cenah politik jadi tidak menentu nang Allah. Ku cenah perekonomian jadi kos kieu nang Allah. Geus ulah bingung-bingung. Nang Allah manang Allah bae cenah kiai tapi urang upaya tuh sia mah aju kos kitu bae kan. Asal dibawa ka Allah bebangun teu percaya. Kurang kumaha orang memperjuangkan anak. Geus bae kos kieu dengan Allah alhamdulillah. Lain cenah kiai dolar naik bae. Emang sia boga dolar? Itu sih boga dolar mah ngan eta bae cenah ngadengena 450 naik deui bae 500. Sia deuk ngajual. Atuh henteu nyaho ge henteu cenah enggak dolar. Ulah ngomong-ngomong dolar. Sia mah sia bae. Saya dagang naon? Dagang toge bae. Ulah sok bingung-bingung. Gitu cara atuh ieu beh, jeung mah beusi segala tarurun urusanan. Ih, kamari ieu keur mahal ge nyana tirok sodako. Ulah bingung-bingung atuh kuari atuh nyana atuh nu untung nu rugi kuari nyana. Ulah bingung-bingung nang Allah geus kabeh. Lain gitu cenah kiai yo ulah mengganti dia presiden asa geus madingan Jokowi seumur hidup. Pan cenah kiai mah masih resepeun amat ka Jokowi. Ya mal kebelah juga kuruk itu. Seumur hidup kayaknya nama. Iki sang Allah ya. Cek ulama mendingan terus jadi presiden Jokowi. Emang kurang gitu kiai. Loba bos ngaji bangkrut ngana. Coba lamun teu bangkrut mah ngaji nyana. Pari mengaji. Saya ya abdi cenah teh anu. Ieu kakarak ngaji muhun. Emang aya naon ngaji? Nah, bangkrut cenah kiai. Cek ulah tek terus gitu sia bangkrutna. Abeh ngaji terus. Ente kita tuh emang hidayahna bae ngareuna waktu harita. Jaloba keur sugi kan ngaji, sama rahasia Allah. Segala rupa teu kaluar tina rahasia Allah Subhanahu wa taala. Urang ieu kuari keur ngalalakonkeun zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi Kangjeng Nabi Musa teh dipanggil munajat ku Gusti Allah. Umat dititip ku Kangjeng Nabi Musa kana jadi lanceuk Kangjeng Nabi Harun alaihi salam. Dina sajroning Kangjeng Nabi Musa munajat dipanggil ku Gusti Allah. Ternyata kaum anu tadina menta pangeran ka Kangjeng Nabi Musa. Cak kaum Kangjeng Nabi Musa kami mah hayang boga pangeran anu kaduleutuh cara itu tuh aya nu gede nu sedang nu leutik mantak naon atuh kami ge
bentukan pangeran Kangjeng Nabi Musa cikemeh ieu Firaun kuari geus aya-aya deui bae Mantap Kangjeng Nabi Musa titip ke Kangjeng Nabi Harun kakak kadeknya umat kadek umat manggade gira sing tenang bae menghadap ka Gusti Allah gerage ja urang lalakon urusan Rasul jeung Nabi mah lain gagara kuari urang nyaho tiba heula mangga ulah boga pikiran kukumaha kakak siap dakwah Masya Allah Kangjeng Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina menghadap Gusti Allah nu bakal diberi oleh-oleh na Taurat kuari mah horenganan di negara Mesir teh macem-macem jelema teh osok ngayakeun hari raya perayaan anu sakitu ramena pohara dina hari raya teh sok ngumpul kana perhiasan-perhiasan nyana ngayakeun raramean dina tahun baru teh baheula teh sok kayakeun raramean sagala petasan sagala ieu itu horeng tiba heula tah kos kitu tah masyaallah aya hiji jelema ngaranna Musa Samiri teh tamanehanna terus ngumpulkeun perhiasan kaum Qibti anu engke bakal dipamer-pamerkeun dina hari-hari lebaran hari-hari tahun baru kumanehanna engke dipajang-pajang dibagus-bagus raramean berbagai-bagai nu dipajang ku Musa Samiri dikumpulkan perhiasan kaum Qibti teh jang dipajang engke pada hari-hari lebaran tetapi inisiatif Musa Samiri beda cik Musa Samiri ieu perhiasan ku aing endek digodog endek dibentukeun anak sapi dikemas ku Musa Samiri teh langsung digodog ngahiji emas jeung perak didinya kunyana dibentukeun anak sapi bagus nah luar biasa geus jadi bentuk anak sapi ditedeun di luhur meja ditanang ditemeng tihareup ka tukang tigigir rapih nah luar biasa kebenaran Musa Samiri teh waktu keur Firaun diudag-udag Firaun ngudag Kangjeng Nabi Musa anu rek balik deui ternyata aya kuda eta kuda teh teu lalakon Musa Samiri mah padahal mah malaikat Jibril jeung malaikat Mikail diperhatikeun ku Musa Samiri ternyata unggal-unggal tapak kuda anu ditincakeunana didinya teh kala luar jukut horeng aya maul hayata pangangguran eta Musa Samiri teh nyokot tina urut dampal kuda Kangjeng Nabi Kangjeng malaikat Jibril alaihi salam dicokot dina Al-Quran dijelaskan faqabadtu qabdatan min atharir rasul cokot lek dibawa ke imah
sanggeus sadak sapi anu meunang nyita tina perhiasan kaum Kipti anu dikumpulkeun dalam rangka jang dipamerkeun poe lebaran tahun baru. Raramean sakahayangnya puas-puasna ieu ku Musa Samiri eta pedet di asupan taneuh meunang nyokot tina dampal kudak malaikat Jibril diasupkeun ka jero sungutna begitu diasupkeun ka jero pedet meunang nyieun tina perhiasan ngadadak eta pedet soraan cak Musa Samiri coba nu embat sasadana coba rada lalaunan coba rada lalaunan coba nu sarem-sarem coba dimodelkeun coba sorana dimodelkeun Kubu Samiri di tanah geteneng ditilik-tilik ternyata horega dan berubah. Anu tadina perhiasan kan logam tapi ternyata kuari berubah. Kumaha perubahan anak biasa bisa lempang ternyata kuari mah jadi daging. Ya Allah ya Rabbi. Dagingan biasa. Ngan warnana herang kos emas campur perak tapi lamun kurang dicekel kieu kumaha si sapi dagingan biasa aya bulu-buluan saeutik sebuah herang luar biasa culak cilik nurut titah sasada kenceng bisa titah sedang bisa titah lalaunan bisa titah nu modal bisa wah hebat luar biasa ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Wah. Dibawa ku Musa Samiri ditongtonkeun ke masyarakat pada tahun baru. Wahai kaum, sakumaha biasa orang tahun baru ngarayakeun tahun baru lebaran. Anu biasa perhiasan-perhiasan dikumpulkeun tes kurang sok dipamer-pamerkeun kakawasaan pangeran tak kuari mah ieu perhiasan teh terbukti kuari jadi pangeran. Karumpul wabeh jelema ti mana ti menik geus puguh ti kota ti kampung wabeh nyaksikeun anak sapi. Ai eta saha Samiri? Hada ilahukum wa ilahu Musa. Ieu anak sapi pangeran maneh jeung pangeran Musa. Musa nyebut-nyebut pangeran ka urang teh ieu bukti pangeranana. Indah amat ya pangeran. Sok, ayo, kuari mah urang sararujud ka pangeran. Hada ilahukum wa ilahu Musa. Ieu pangeran maraneh jeung pangeran Musa. Musa da kuari keur munajat, ternyata pangeran aya di dieu. Musa kelabakan nya naneakan pangeran di ditu. Eta jelema langsung bae sujud brek ka anak sapi. Masya Allah. Babari amat coplok hidayah nemantak diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim wattaqala qaum Musa min ba'di min
min hulim majlan jasadallahu wallahu a'lamu bimbaradi wa taqadza qaum Musa ngajadikeun kaum Kangjeng Nabi Musa mimbadi sabada berangkat Kangjeng Nabi Musa munajat ka Gunung Tursina dipanggil ku Gusti Allah ngajadikeun minulim tina papaes perhiasan anu diinjemkeun sakumaha biasa dina taun baru Dina poean lembaran min qaumi Fir'aun ba'la ta'ursin dihiji-hijikeun. Masya Allah, luar biasa. Wa taqadza dijadikeun ijlan jasada anak sapi sogo lahum min wasamiri anu dikemas dicitak jadi anak sapi kamodelanana ijlan jasadan hartina jasadan teh aya awakan biasa. Masya Allah karim biasa sukuna empuk awakna kumaha si jasad biasa kumaha si ya Allah ieu nyasarkeun mah babari jasa badalun lahman wadaman biasa aya dagingan biasa aya tulangan biasa aya getihan biasa kumaha anak sapi biasa lauh warun ngabogaan suara anu indah kadenge biasa sautur yusma kuasa sapi biasa ya Allah aduh ditonton ku jelema in qalaba dzalika biwajhi turabil ladzi akhadhahu min hafiz farasi Jibril min fami berubah eta perhiasan nu teas logam menjadi anak sapi anu aya dagingan biasa aya getihan ku sebab ditedenan lebu menang nyokot tina ceker kuda malaikat Jibril alaihi salam fa inna asrahul hayat lantaran aya kahirupan di dinya setiap anu ditedenan eta pasti hirup disebut maul hayat. Maul hayat teh meureun bahasa Arab mun bahasa urang mah cikahuripan. Urang lamun kuari zarah ka Syekh Abdul Muhib Pamijahan di dinya teh aya kopeah bladi tulaya cikahuripan. Mun urang nginum eta moal paeh-paeh. Di Garut ke kuari maya cikahuripan keur kula masantren di Garut banae kurang kagodog tilok aya cai kahuripan dasar pagawean urang Garut tupatipuna bisaan jasa ngaleos urang kabelah kadinya set bae aya cai disebutkeun ku nyana cikahuripan aju jelema percaya bae padahal mah nginum cai eta teh kuduna mah teu pae-pae jamodar cikahuripan unggal pangjarahan aya cikahuripan ya Allah ya Rabb aya ge Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam Kangjeng Nabi Ilyas alaihi salam ku Gusti Allah pernah dibukakeun di hiji gunung begitu dibukakeun hijab tak naon ieu cak Kangjeng Nabi Khadir cek Gusti Allah cikahuripan maksudna mun maneh nginum moal maot-maot ke maot-maot terakhir
Haju abdi dibukakan hijab maksud dadeg naon inum ku anjeun salah sahiji makhluk aing nuku aing moal di maotan ke terakhir diinum ku Kangjeng Nabi Khadir lek datang ka kuari hirup bae kitu kene Kangjeng Nabi Ilyas bisa kiai urang lamun hayang manggihan cik kahuripan atuh lain bisa-bisa deui gampang kumaha carana diwirid Masya Allah babari jasa wirid kumaha carana ngawiridna diwirid bismillah ulah eureun terus bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ulah aya ribuan ratus ribu jutaan terus eureun pae ge lain jiga uripan modal rahasia Allah tawa gedogeng Kangjeng Nabi Sulaiman teh akapantap anu jelema geus aki-aki kieu geus kicep begancang caritana bae barang ditanya geus sabaraha taun ya oh abdi bacana geus ribuan tahun itu pae tedaegeun pae emang golon gara-gara lah cenah nginum cik kahuripan aju ieu kumaha kuari betah hayang pae sak ngada hayang pae tedaeg pae eta nginum cik kahuripan mah tedaeg pae di mana eta cik kahuripan ayana memeh urang asup ka sorga aya haod Kangjeng Nabi di belah katuhuna aya maul hayat ketika urang mandi di haod Kangjeng Nabi memeh diberangkatkeun ka sorga nginum cai eta heula moal paeh-paeh abadal abidin wa amadal amidin engke bae di sorga urang cenah bakal asal nu teu ngridit insyaallah. Aduh, cek ge nu ngredit mah wallahu a'lam. Ieu Gusti Allah, Maha Kuasa Allah. Eta ku kadeuleu bae deui ku Musa Samiri. Maksudna tapak kuda teh jararadi teh kadeuleu bae haju pangangguran nyana. Ya Allah, ya kacaritakeun ku ari kaum Kangjeng Nabi Musa nu aya di Mesir teh berubah ku ari masa sembahanana anu tata dina zaman Firaun ka Firaun diberantas ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam alhamdulillah haju ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata ku ari barang Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah ka Gunung Tursina aya jelema nu neko-neko ngaranna Musa saruangan Musa Samiri nyiptakeun pangeran tina perhiasan kaum Kipti tina poean lebaran harita teh jelema berubah nyembah ka anak sapi ya Allah. Kangjeng Nabi Harun anu dititipan ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam kade kakak tauhid keun ieu umat ka Gusti Allah kadenya anu tadina Kangjeng Nabi Harun teh optimis sugan teh mah moal aya nu model kos kitu Kangjeng Nabi Harun teh dakwah mah terus bae beranjang penting tanpa pamrih dipeakeun sakeras tenaga terus-terusan dakwah nyana lain cara dakwah kuari sapanggung tilu amplop lain nu diajak ngariung kuku laju teu dibere berkat ngarenyeng bae lain gitu tambah suluh neraka tambah kos gitu dakwah teh bebeakan Kangjeng Nabi datang ke ngalamun Kangjeng Nabi Harun teh kumaha lamun adi aing Musa datang ka dieu digali umat ku ari berubah pangeran
anu tadina minta ka Kangjeng Nabi Musa coba kami minta pangeran sakumaha pangeran batur tuh anu gede aya nu sedang aya nu leutik aya kami ge hayang boga pangeran model kos kitu prakuari terjadi cak Kangjeng Nabi Harun imanaeun engke lamun adi aing datang di samping aing izin ka pangeran dakwah teh sakieu kabisana tapi ieu nu paling bahaya ieu aing lamun kapagi jeung adi aing pikumaha masyaallah karim teu katahan jelema teu katahan kos gitulah zaman baheula lamun urang kuari dakwah kiaina ge kiai wawayagon kiai nu kuari wayah dibere duit sorana gede teh dibere duit belaga muriang tapi jacak kula masa kieu mah alhamdulillah maksudna sanajan dilarang tamuludan ku Muhammadiyah ku Persib tapi terus di Jakarta di Bandung Surabaya Komo Tangerang wah musola ieu muludan masjid ieu muludan sanajan beres muludan ribut banyakkeun sesa tapi tetep muludan teu bisa ditahan Wahabi anu asup ka Tangerang geus bingungeun aing kumaha carana ieu. Kiai diberian kitab jakaku lagi aya nu mere kitab muludan bidah segala hal bidah dideleuhan ku kula. Antepkeun bidah tinggal bidah sabada teuing. Citak deui ku sia kitab da sebarkeun. Moal bisa sebab naon? Sebab di urang mah ieu nu dakwah baheulana Syekh Maulana Hasanuddin. Wali Allah. Anu dakwahna baheula Syekh Yusuf wali Allah nu dakwahna baheula teh ieu teh Syekh Mansuruddin cikadueun wali Allah ngandelkeun dakwah Ki Fudoli anu masih kene mengakar sanajan kuari dirobah kurang marhaba di marhaba kena anyar atuh bisa mah bisa bae jeung ngeunaheun mah balik deui bae ka marhaba baheula sebab naon nang wali baheula hese lamun geus nang wali mah anta fi kulli jamilu ayo robah kuari atuh bisa bae ngeunaheun marhaba ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaba ngeunaheun jol bae aya kolot marhaba ya nurul aini marhaba eleh ta marhaba nu tadi emang gua tadang wali hese dileujitkeun nang wali mah wajan teu dileungitkeun kajen gini kumaha ge henteu jore marhaban nu kuari tapi ketika urang ngadengekeun marhaban nu itu hate lain deui hate lain deui ku lain deui marhaba cercep ka jero hate marhaba nu kuari mah marhaba teng tong teng marhaba teng tong teng tet salah tuh ya gitu-gitu kene ngan beda Banten lain deui begitu urang ngadenge marhaban baheula urang teh lain deui lap-lapan kok lain deui kadengena lain sora urang sora baheula eta teh wali nyulusup ka urang yahu lamun ditanya yahu naon teu yahu
henteu jara baheula aya nu ngamasalahkeun tala'al badrun alaina aya tala'al badru ribut nu badrun jeung nu badru ribut hoi sia ulah badrun aya alif laman badru hei aing mah badrun sebab aing mah ti baheula aing badrun aing belajar teh badrun baheulana geus aing mah badrun bae sia teu ngaji badru qala al badru aya alif laman manya aya alif laman gede tanwinan salah sia teu bisa aing mah deuk salah deuk henteu nanti guru aing badrun ribut badrun jeung badru datang ngakula ustaz darata coba kiai ribut di lembur badru jeung badrun kula ya soal seri tunggu apa aja kula ge tepat bisa kan kula ge kula tepat bisa cak kula teh kula ge baheula keur leutik di dieu keur zaman kolot-kolot ngadengen aja badrun kula atuh puguh kiai ku ari badrun apa badrun bingung kula ge baheula belajar marhabat teh badon tala'al badrun alaina marhaba badrun baheula aju abah teu nyalahkeun abah bodoh teh naon kula baheula nanyakeun teu badrun baheula teh aki-aki baheula teh mangiji tutang baheula sok nari teh terus Haji Mahali pasar Kemis Haji Mahali guru abah teh guru abah naon gara-garana ngeja mun marhaba di dieu alal badrun alai atuh kula ge nurutannya na badrun barang gua di badru barang kukula diasupkeun ka bahar kan ieu mah bahar urusan orang nu bener badrun tuh ke dibahas ke baharna engke nya jadi kudu ngaji bahar baharna menang ti laut mana tina kiai atuh siapa bilang bahar berarti nda eta lagi panjang meunang deuk badrun usah diributkeun ngan lamun diasupkeun ka bahar engke kukula dicaritakeun panjang ye jemna geus jam sabaraha atuh sia atuh kudu ngaji bahar kan aya bahar tawil faulun mafailun aya bahar rojaz musafilun aya deui bahar teh bahar basit safilun failun musafilun aya deui bahar kamil tafailun disebut gurunya atuh teh bahar tuh mantak ngaji mondok teh mondok mah bisa gawe gitu anta fikul eleh tadi nu salah ngan ieu ngarobah marhaba nang wali hese haju nyulusupna ka jero hate kula ngadenge marhaba di Pandeglang zarah ieu ka ditu ka Pandeglang pas malam Jumat di Syekh Husain Carita di dinya pas malam Jumat di Husain Carita loba amat teh jelema orang marhaba milu marhaba kula di dinya milu coba ngadengekeun marhaba di dieu kumaha masyaallah ngeunah urang ngadengikeun marhaba di itu mah asana leket teh barang ngadenge Haji Fendi wah puyeng perasaan di Husain Carita kula tas sejarah teh ngaji malam Jumat ngaji dia malah ngadengikeun marhaba ya kolot-kolot coba kubah marhaba di dia milu masyaallah eta ngeunaheun jasa kahiji kadua ngadenge marhaba di Sekong
waktu harita nyundatan incu aju incu buya jeung kula kali itu ngadenge marhaban ya Allah eta marhaba yahu teh ku ngeunaheun robah kuari moal bisa kuari arasu marhaba Jakartaan kan eta mah nu geus kitu tiba lagi marhaba Jakarta marhaba ya nurul aini marhaba Jakartaan keur kula leutik diajak ka kebun jeruk kaju marhabana kos kitu tah atuh biasa bae tapi kun coba ngadenge marhaba Banten Masya Allah pokoknya nu teu boga sora moal bisa marhaba teu boga sora mah Haji Pendi mah keluar imah sora kos kieu mah teu beres ya iya dongeng marhaba wali beda nang wali urang dibere wiridan ayat kursi ku Kiai Golkar haji dibere wiridan ku ayat kursi kene ku wali rasakeun coba beda jauh wiridan eta kene tapi lain deui kamantepan lain deui jauh lain deui mentak ulah salah guguru sahabat dibere wiridan teh tah lamun hayang kapanggih lamun hayang bisa nangkep setan tah ieu wiridanan ayat kursi Kanjeng Nabi subuh-subuh senyum bae Kanjeng Nabi aya keur beuti kapanggih jeung sa kapanggih jeung jelema kumaha dibere naon dibere wiridan paranti naon parangkeun nangkep setan cenah moal manjur cek Kanjeng Nabi. Bantuan moal manjur, nu merena setan. Ada ayat kursi teu manjur cek Kanjeng Nabi. Masya Allah. Wiridan eta kene. Tuh. Poha. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Allah alam bimaradi alam yarwa apakan tenarili eta kaum Musa anahu bahwa eta teh anak pedet bahwa eta patung teh layu kalimuhum teu bisa ngobrol jeung maranehna teu bisa ngomong jeung bisa teu bisa nuduhkeun kana jalan sapira perhiasan anu dimodif jadi anak sapi kemudian kuari bisa sasada tapi haju di pangeranan kumanehanana padahal ngomong teu bisa nuduhkeun teu bisa kafa kaifa yutaqadu ilahana hatta make jeung dijadikeun pangeran ittaqaduhu ilaha kunaon haju dijadikeun pangeran wa kanu zalimin kaum Kanjeng Nabi Musa ketika ditinggalkeun ku Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi Harun teberdaya dibere pangeran tina perhiasan kaum kiti dijadikan pedet wari bisa sasada endahan dijadikan pangeran wa kanu zolim kabinabina kumaha atuh selanjutna walamma suqita wallahu a'lam